Lain panek kawinnya awak. Atuh endek ka karwi, pira aku teh mau kawin. Itu kudu meong ge kawin da menopo. Para kiamat dina gerak-gerawin. Ngomong-ngomongkeun kiamat tah nila sararieun bae. Lain, ulah langsung nanya kawin, tanya ka Bogo heula. Kira-kira boga ka Bogo. Geus boga ka pokona. Weh, tah maksud can boga mah kan cerek kawin-kawin lah. Ieu lah hirup hang sukses heula ka karwi. Tah, eta. Hayang boga imah heula. Bener, oh. Hayang nginangkeun kolot heula. Gampang umroh mata kolot tuh, dibere-bere duit kurangnya. Oh, bener apa nih? Oh, ada eta boga pamikiran kitu kan ulah nurutkeun mana itu, Cok. Atuh moal urang ngenang guan tak umur jeung tanggal nu tepat ye. Oke, nah kolot teu ka eta ongko. Moal insyaallah urang. Pan, pamajikan mah ibarat orang buka kolam. Pan, kurang teu can boga pamajikan mah. Nek na dina nampung eta pakaya. Istilahna urang buka duit eta moal katampung. Wadahna ieu, pamajikan eta ibarat wadah. Gitu. Ada orang mah masalah kawin macam kepikiran nih kakak eta kakarwi. Terus ieu hayang sukses usaha kiwari. Usaha naon? atau biasa bete atuh kecil-kecilan teh yang orang betul, lagi. Lain bisi hayang sukses jelema nganggur bae atuh geus bae ngising teu ngisang. Atau mau aing ge. Kitu Kudu bae. gaks, daek hudang subuh, pan, yang sukses mah. Ari udah mah subuh bae lama. Salat subuh. Aja mah hees kono ke waktu salat mah. Eta lamun batur sasalawatan ulah eta ngarungkupkeun maneh hudang. Ari da kumaha dem. Nek kitu bae deui dong aing mau kakawin. Ari aing mah ye kawin mah hayangnya. Heeh. Atuh nek ngareupan bulan puasa kawin. Hanya kudu mitra Oh, dia atuh mah. mitra, oh, bener. Dia beli baju. Oh. Kumaha pikir na dia ya. Eta ge jeung deungeun sahur jeung buka ge miskin mikiran lah. Milik mah kitu bae, Rok. Kitu bae milik mah. Kadang-kadang Aya. bibit keneh geus kawin milik mah. Sama mantekan teu kawin-kawin nguji kadinya. Oh, ulama nungguan ieu heula ya, beres puasa. Lebaran, mitra hang beres. Ulah cocong tama kawin malaman takbiran. Aku nanti lamun malam takbir kakarwi. Sasa ngabuburit. Sasa ngabuburit. Oh, sasa ngabuburit penting malam takbirna dikawinkeun. Nyaho aing. Oh, ganti bahasa kolot pan mengerti barang. Nyaho ulina jeung ngora ngomongna bahasa kolot bae. Amang geus moal nyerang. Geus kitu bae inti namanya. Oh, geurareud kawin. Oh, iya. Wih, ayo coba ilun nimrong ya, waduh. Saruk aing. Ini belum aing sedap aing. Dortang kolot. Awah kolot mah komon. Eta nu muda-muda nek kumaha. Anu ieu keur. Araratul papalakakan ge. Awah nu istilahna merhatikeun kana pamuda mah. Ngacaprak bae cacahan jeung kopi mah yo. Atuh moal nu hade. Lamun teu kereng bae. Kerang Atuh bewo. mun Oh, kami yang baru ke Kabogo ya. Haing bawa ka Bogor can baru ka Bogor. Can. Masya Allah. Ridwan Tuh, can karasa dia. gagah ge. Tepayu. Mudim barang. Tepayu. Komo tama. Lain aing bae ge geus boga pamajikan aing hayang wayu. Wih, kerang keprang saing kot-kot hang ayu barang. Geget aing. Atuh. Dia nyawat gitu no. Asli man Ai kawalaan ya. Kararasep kira can bararoga ka Bogor. Atuh kula lain gawat pake ayu barang. Gate teu cukup ku kaset lalaki mah kudu eta boga duit. Atuh agehan yo nu jomblo. Teu kudu duit kiwari mah. Kunaon? Bahasa. Bahasa kumaha? Bahasa nek didahan. Bahasa Inggris. Ih, bahasa na ulah bahasa I love you. I love you kumaha? Ulah. Bahasa duit aku itunya uang. Oh, atuh lain kitu aya carana. Kumaha bahasa Dikat bikang unggul? mah. Coba Aya carana. hayang ngadeng. Mun teh mah hayang boga deui pamajikan. Oh, geus gara ngomong. Ati si tampang ke hang awayu barang sing lalekeun barang geus teuing mah. Jelema pengangguran ieu ro. Atuh ho make hang awayu. Tuh lieu ngetul. Hari ku bajakan tadi dupak teh beung. Kabalik jelema nu goreng mah loba laga. Oh, Sorangan. Loba laga jelema goreng mah kabalik. Hayang wayuh segala naon. Jamana teu hang awayu. Kahar teuing. Geus hayu urang ngobrol masalah pibikangeun mah. Aja yeuh keur di dieu. Ulah di dieu. oh coba ya. Ayo pindah. Nangtung. Panas di dia mah. Serius teh urang aya. Serius mah. Ayo amat yang kena banget. Sekarang itu telah. Nyot di jampean. Pakai buk geus supa ai. Kumaha? Siap ya di dia lah di kabeh lah. Karena resep ge kabeh nu baroga ka Bogor. Nah ini kami. Mau naon nih ka dia leumpang apa naon? Lempang.
ngomong mahe ngawayu. Lempang. Ada tapi kang andaikan tadi wayuh deui. Ih. Temikirkan karena lempang, temikirkan karena bawa motor. Juari mah. Laju eta bikang kami mandang naon nak. Atuh teh nyaho nu mentek mah. Jak kami na tanu hayang ayu. Gitu. Bikang mah teh nyaho. Deui can menak. Atuh percaya ngawayuh menang. Kita mah dipelet tang. Ngomong iya Ngomong mah naon? angin deh angin. Ih. Ada kita ngawayo kudu kana pakan teh ya. Tulah deh eta kakaru. Kudu Sorry. adil karena segala-galana Ya tuh. udah. Oh gara ngomong cobi gara kumaha. Jelema tegeblek he ngawayu. Dalilan sarana kakarwe dalilan. Hari ngaji mah teu bisa imang kan tamat setik-setik ngadeng teh Iya nya. bae. Pada papatah bae ya ukuran gagah naon he ngawayu barang. Memang aya ti dituna ngan urang ari teu kana pakan mah nek dikumahakeun nya. Tuh. Gitu. Oh, bener. Atuh hade bae ari Apa bisa. mau ti ngawayu? Hade bae ari bisa menjong kami. Orang melengket tuh kakarwe ngawayu kenu kolot teu kaparaban nu ngora komo. Oh, eta dong gitu lepan. Teu rumah sate hirupna. Oh. Tah mah jelema gedean. Atuh Tadi tuh genges diomongkeun jelema goreng mah terumah saloba laga. Ada kan jangan sampasan kalabuk Oh. lagi. Tama kadinyana memang aing kepikiran komo-komoning dua hiji ge teu kaparaban. Ari juga ngan tadi teh ya, ari bisa mah hade. Itu. Hade bae ari bisa Ari mah. bisa mah hade cenah ge. Oh, Gitu. gitu. Jadi aing eta nyiar cara supaya bisa jauh Tuh. jauh orang mata kamehnya boro-boro he ngawayu hilah hayang menangkeun hiji ge cetek menang hilah. Oh, mesti geranya ya. tuker bae beungeut. Lain tadi cenah magahan supaya loba bogoheun. Oh iya kok Ay. kadang-kadang ngawayu di bae lah. Oh nya. Nikah hayang betul. Tadi mengajak kadio nggak pindah cenah magahan. Hari dari ho merek info. Mudi barang cicing bae itulah. Ustaz nak kenal Oi. kami tau. Naon? Dia kunaon cicing bae. Saruk sekolah mah mun keur dina tongkrongan bae aya kami saruk Sebenarnya di dia sarek sih kayak kami datang. kereng bae ujungna kereng bae teu nu lagi kereng bae geus geura bae ngobrol sama jeung Atuh jadi anu kerang bae teu rumah sapang orok. Nah, Nya, aya kami beka dia pasti haliu. Hari kami mah gatiwan. Kumaha di bawah anak kolot ge. gitu. Dalam Atuh menawah kami, kolotnya. lo menawah kami mau bener ayo. sih. Eh, Lain masalah eta. Soalnya atuh harita main kudu lempang atuh lempang. Atuh lembang ku naon tuh. Ai, Palele ini. Nges kami ulah ngomongkeun eta he ngawayuh barang bu boga hiji bae ge dikaarabkeun kami mah imah he ngawayu segala justru eta urang kawin deui ka Arabkeun deui. deh magahan teh eta ieu mah yo Atuh cok aing dan. Nah, kolot kapoe tambah Lagi aing mah sarek sek aya ieu be, sarek sek aing. iya bi kan dijadikan alat mesin ku manehna Oh, teu cinta berarti ieu mah yo Atuh lain masalah naon. Urang mah nyiar deui engke beunang deui urang pamajikan. Ka Arabkeun deui ku urang. pangnaon tak itulah maksudna Atuh pangsarenangeun nu di Arab. ih karti bae tak kawin jeung serang awak sorangan tapi jeung nu di Arab senangna ih aneh aing mah Deui nu di Indo mah nyiar deui bae. Aras eta mun ieu mah papakeana buduk doang jelema teu cager. Rapi bae papakeana. Oh, Di bawah nama Iya kan aing ngomongkeun buduk. Deres pakeana cek buduk. lain pakai baju koko nampak kajerokeun deh tuh Tuh, sakieu gagahna. Kieu bae rok Dong mah kieu jojo. bae ya dengekeun nya. oh segera kakarwi Tapi kang mah nu rapi. tah denge kakarwi Iya, rapi. nyabu mah gaan maneh nah Pokona mah- enggak deui Pokokna mah intina mah nu rapi sangkan keluarga orang atau ulah eta gitu. ulah kecewa Heeh, gitu. Dia tak bisa tak ngomong. ngomong naon? Tadi na menek na hati eta karolot anu jelas magahana kaharti teh asup otak ulin jeung kolot tambah kolot bae pamikiran cer waktu lagi lah teu kaharti ngomong nah Pengaruh bae hari aya kolot mah. Heeh. Pengaruh bae aya pemasukan. pemasukan anu kieu ieu mah nyeun dua anu kaharti ngomong nah lieur Geus gati ngomong. Oh, iya mah ya. naon Ih, ampun aing. eta mah ngajurumuskeun ieu no. geus si kami geura balik ke dutula teh gebuk ngesupaan jenggot geus hampasan cacahan gitu asup Oh. nyampur-nyampurkeun iya sumut coba abab can nyiket deui ka dia Sekarang jengkol bapak. Ya henteu. lah dong bugang anjing tadi tuh di rumah Ari sarek seukeun bae madar Bisa ya. itu lempang Lempang aing mah.
Mungkin dia butuh anak aing. Sabodo. Dia mun butuh kana aing. Sabodo. Geus aing mah moal. Coba ya orang-orang ngabudah apa nyar-nyar naon kan situ lah hayo. Iya, datang. Ngabudah apa. Lempang butuh kege kana aing. Kok dikajerokeun. Salempang kok. Mending mabur tinggal di karwi Hei, nonton rumah sekolot. naon terus? Atuh lembang sih gak ditutung Dia aja. Tuhnya rambut. Tiluan mah dia baris nek jaram lo. Ati mah Oh, geus, pamuda betul. ulah ngilo jeung nu ngora bae. Oh, tontor CS. Nyambung sahan ge. Bangsa-bangsa ngawayo. Dari ya duaan lawan aing kawin nek nyumbang naon cobaan. Aing nyawa aing. Tunggu kumaha bae, kumaha milikna bae no, ngan tentukeun tanggalna, bulanna, ulah eta dadak. Moal we urang mah biasa na setengah bulan deui tang semara info. Oh, desa bulan deui inah aing raik-raik ke kumpul. Lain maksudna ti kuat. Lain maksudnya ti kuari ka Nah, raik-raik. Gati dia mah, aing mah Raik-raik Bagus naon? ya aing sekolah. Raik-raik naon? Oh, artinya ka kumpul boa. wol, lima yo. Nah, Aing bahasa karolot bae. kumpul loba tinu jeung karwe. Oh, lo batin ulin jeung ka ami. Geus moal kan ti kuari raik-raik geus ka kumpul. Oh, Geus aing mah ya. Beredek kebokan aing 5 Balieur aing cacahan kawin bae. Saing nek lempangnya, sedia duaan bae nyeta cacahan duaan. Saya nek leumpang ieu deui yeuh. Nek jangan eta piduiteun jeung eta yang tamajikaneun. Tuh parawan tuh mah. mana? Gitu. Bunga lakinya. Atuh rok aing tangguan mah nya aing sorangan di dieu po. Ayo. Ikam yanggang ja.